oke? Mohon tak ayeuna mah dina lagu dangdut. Ya sok kita mawar bodas. Ulah mawar bodas. Kalau kunaon atuh? Meh cepet jadi. Oh, tempo na. Udah cepet. Oh, nyampe itu pisan. Pisan. Lagu naon? Mira Santika. Siap. Musik. Tong dimusikan. Kepas dari ini. Jamukeun heula ke musik. Ya. Jadi abdi mah teu ngahesekeun. Oh nya. Pemusikeun aja lebih. Hoyong istirahatnya. Kalau boleh. Kusim kuring lagu Mira Santika. Bila anu pada joget dan jero hate. Kan raos anu jero hate mah kieu we. Ya beda tuh kumaha itu. Katanya kami kan. Mira Santika. Naon eta? Dancer. Oh, dancer. Eta beli di borong sorana. Kan ulah itu bubunya pun kan aplikasi biasa we gini. Oh nyata nya. Jangan bubunya dan jero hate nya. Laguna rek aya beda deui. Ci atuh beres. Mun disagala ditanya. Kita kan panitia. Ya. Tapi teu nonton. Pak akan rek beres. Oh, ada porsi. Iya. Sok. Kayak lagu lagi paksa. Mira Santika. Dulu aku memang suka kapan? Dulu aku memang suka kamu. Dulu aku memang senang kamu. Dulu aku memang senang kamu. Ya. Sekarang kita buta. Bukan keras. Apapun jenisnya. Alhamdulillah sukses. Sukses sukses di mana? Sukses. Di kanan yang kira MC kita kemana? Dirinya. Aing rojong. Ngarojong naon? Ngarojong. Maksudnya pasihan semangat nah lagu nak itu. Dirinya. Dan api sawan disentak. Dari sawah. Jadi di lagu nah. Nanti dari lagu masuk. Sur kan yang lagu itu. Kamu naon nu halimpu? Nu halimpu. Kalang. Kalau kamu kudu gitu dancer na oke. Oh dancer nari lata. Penari lapan. Implang ge. Geni sakit hanjelu bukannya kalau teman hanjelu teuing kita mau capek lamun panjang teh nya tapi hapunten sim kuring sanes ngaheureukeun lagu sim kuring mah ngemutan dalam kalangkang mas sanes kitu Di mana? Ya, nu asli nama lain itu jadi minimal sih anu ngadangkeun teh emu. Oh nya. Ya, oh nya da lain kitu tah. Sorry. Nah, itu sanes kaceikeun puternya. Iya, so. Jadi minimal teteh ibu kan apal kan nu aslina kumaha nya. Dan sanes itu ta eta minimal ngemutan yen lagu kalangkang teh sanes kitu. Oh, bima contohan. Ci. Lagu naon deui? Seueur sim kuringan. Sok, tapi nah nu di dieu bakal ngadangukeun. Oh, pangkeunannya. Abi nggak capek. Itu tuh masih bungkus harga bersih itu tadi itu kepe. Pokoknya bagian anu teh raoseun mah aya pokoknya. Anu raoseun, anu benaheun, anu kumaha pokoknya mah aya bagian-bagianana. Mata lamun sanes bagianana mah moal geunaheun. Tah pokoknya intina sim kuring bade ngabeuleujkeun ka anu disunat, nu disapit. Oh, kami jeung heula anu disunat sok. Bahasa Inggris mas? Bahasa Inggris kaya saha namina Aldi gimana regimen sip kamu said Aldi progresif di sekitar bisnis metron location namasna persis bisnis metron meh tekannya benci bisnis metron location kan sehat walafiat sih bisnis selamat sih kenal bisnis kenal jajah persis mah kok bisnis Malaysia kebiasaan mau kono. Habis saya bilang tapi kalau daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jeung kuring Mr. Jun. Hatur nuhun. Iya, mulai turunannya buat Mr. Jun. Mr. Jun. Alhamdulillah. Nomor aduh. Nomor kahartos genre. Masa sebutannya nomor jelas gitu. Hatur nuhun. Jelas genre Ece
itu bu? Artinya benar. Orang mana ingat kenal? Berarti itu. Oh, berarti semakin tekan arti semakin kieu. Saya mau menjelaskan bagaimana di sekitar aja mamas. Kan? Karena jadi ayah Bapak Riko siap di MMC. Kurang panggil lah. Siap. Tapi sareng Mr. Jun, ayeuna